Tadi budi ibu karasean. Saur saha teu. Da ka kuping ku abi ge bujurna dikepok-kepok. Eta mah panginten ku kupingan eceuk mah henteu abi mah. Da wengi abi uhi isa ngalangkung teh. Saur bapakna teh, bade kaluar. Mangga ibu, bade ka mana? Bade ka warung eceuk. Oh, muhun. Mangga atuh di kantun eceuk. Mangga. Nyai. Si ibu itu menis rasinya bajuna. Tiungna biru muda, bajuna biru tua. Biru muda, biru tua. Emang bedanya sabaraha tahu? Den. Aya naon Abah kugerokan wae. Adieu sageureum. Oh, kumaha Abah? Aya naon? Abah teh lapar. Nya. Mudah-mudahan tasik pangmelikeun kerupuk. Ye, hiji sewang. 2000 mahi kitu. Cukup hiji sewang. Oh, cukup penyanyi nya. Abah dede nya. Oh, sok gantosan ku Abah. Aduh, ieu budak ka mana? Meuli kerupuk sasikio ge mihara rese cenah lila. Enak. Aya kumaha? Bah. Yang tuna Nah, di pulangan. pupukna moal hiji. Ye, pana abah nu hayangna oge. Kamana wae atuh. Hampura pas darah di jalan macet. Ye, urang teh cuaca aya mah geus goreng. Jadi kudu nepikeun kalohor teh geus standby di lokasi. Mana kitu ayeuna lokasi syuting teh Pak Saudara? Ayeuna teh urang syuting di daerah Kawalu. Oh, di Kawalu. Dulur. Urang sanggeusna asup kana YouTube-nya dina TV Cemelang. Penonton loba nu komen, aya nu resep jeung aya nu ngahujat. Tong salempang, Den. Lamun aya nu ngahujat, siapkeun saweran. Nah, Di mana aya hujatan, berarti aya dangdutan.